أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Lamun perhitungan masih kena untung rugi ambruk dunia agama mah ambruk anjeun kuku. Sebab naon? Sebab nu diuji dengan berkat jeung berkat. Haji, emang teu tahlil. Tahlil ka mana? Pan mang anu maot. Mang anu mah maot. Henteu lah. Eta riheul apa? Emang gunung itu mah henteu. Teu kaburu. Talit orang susah. Nu paehna susah. Paeh nu sugi mah ti asar kene geus nungguan. Gak penting tahlilnya, babarengannya. Wah urang ka ditu. Geus kanyahoan jasa. Kanyahoan jasa. Ulah jileuk ka dieu sia biasa bae. Nu susah mah geus mu tahlil ka dieu. Teruskeun bae ada paruyang hulu. Poe nu sugi mah ya puyang cager kita barang ngadenge ngariung di nu sugi cager. Padahal mah keur nginggeureukeun ieu. Ari ngadenge tahlil di nu susah keur sehat geuring. Bisa kos kitu eta. Ate masyaallah karing. Lempengkeun gerak ka Gusti Allah. Ulah aya perhitungan untung rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Luhur eueuh nu ngaluhuran sepanjang urang bebeneran neuleuh ka purwadaksi. Modal cinta ka guru urang anu ahli Allah dituntun ku guru supaya cintaeun ka Gusti Allah. Modal cinta berani urang ninggalkeun kangeunaan dunia, berani ninggalkeun kalazatan dunia, berani ninggalkeun karamean dunia. Dunia anu ku urang dikejar-kejar teh hanya tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tapi tipuan urang katipu. Akhirat urang diabaikan, dunia ku urang dibangun. Diteangan melalui perdagangan, pertanian dan lain sebagaimana bisnis mana bae dilaksanakan. Sugih urang geus aya kasugihan, mobil ngebereleng, imah kitu keneh, tanah kitu keneh, perusahaan kitu keneh. Geus asa aing ditinggalkeun pae. Tanggung jawab. Lain ulah neangan dunia. Tapi motif neangan dunia sih ada. Jang berjuang ke Allah. Apakah jang itu memperkaya diri? Jang urusan agama. Apakah jang urusan kemewahan diri? Iyalah nu bakal dipertanyakan. Nah, ya sahabat muhajirin jeung sahabat ansor lain sembarangan sahabat, sehingga dijelaskan di Al-Quran besi urang teu nyaho, besi urang mang-mang, besi urang teh bertanya-tanya. Walladzina amanu ari jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu. Nu dibaca kurang amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Walladzina amanu jelema nu iman model eta. Wa hajaru hijrah ninggalkeun nagara Mekah. Ninggalkeun sanak famili. Ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun hewan-hewan, teu mawana naon nyalametkeun agama jeung deuk ngaluhurkeun agama, berangkat ka Madinah. Wah, hajar teu ngaliuk saeutik-eutik acan.
sugan nyaah kana dunia teu sugan nyaah ka keluarga pamajikan jeung anak idah sugan nyaah ka perusahaan teu aya hiji bae Allah berangkat di Mekah ka Madinah haju datang ka Madinah na di terek sesenangan lain wajahadu fi sabilillah berjuang ngaluhurkeun agama Allah nyawa taruhan iman hijrah jihad eueuh ngeunah di akhirat di dunia teh eueuh ngeunah modal iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah berani ninggalkeun kampung halaman anak perusahaan berangkat nu kadeuleugan Allah jeung Rasulullah hijrah datang ka ditu geus siap ya na mentalna jihad perang jahadu fisabilillah saha eta disebut sahabat muhajir walladzina jeung jelema-jelema anu ngungsikeun narima kadatangan sahabat teh Mekah segera ka dieu ditampung ku kaula daharna di kaula imah di kaula dahar di kaula beundeuh ku kumaha ge kumaha ngus ayu urang babarengan awal wana soru lulungan nya besi berdagang tah modalna besi ditani tah kitu lahanna besi hayang pamajikan kula boga dua pilih kumana nu hayang masyaallah ilalaga walladzina awaw wa nasar sahabat Ansor nyaritakeun tentang kaluhuran sahabat muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu narima kadatangan jelema-jelema sahabat-sahabat ti Mekah ka Madinah ditampung, ditulungan, bareng hirup. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Etalah jelema-jelema anu mukmin sejati, mukmin beneran. Masyaallah kan. Cacak-cacak sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor Islam wallahu alam. Tapi ku Allah geus dibuat sedemikian rupa. Jelema nu tanpa pamrih eueuh deuleueun saeutik-eutik acang kana dunia hiji we Allah. Muhajirin jeung sahabat Ansor ngahiji. Kumaha eta? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mun hayang nyaho eta lah jelema-jelema anu mukmin secara nyata bener jelas secara mukmin sejati. Haju engke kumaha eta ku Gusti Allah di akhiratna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Nyana bakal dibere maghfirah yakni surga Allah. Geus tamah geus dibukakeun lawang surga teh geus teh ditutupan saeutik-eutik acan. Wa rizqun karim bil jannah hayang naon bae geus aya. Nu baheulana teu pernah terbersit saeutik oge kana dunia dijual nyawana pake ngaluhurkeun agama Allah berani berangkat di Mekah ka Madinah ninggalkeun sagala-galana Ansor siap untuk menampung sahabat-sahabat muhajirin teu pernah aya kana dunia naon nu kahayang maneh naon nu dibutuhkeun ku maneh akhirna seperti keluarga perang babarengan nyana ngaluhurkeun agama Allah. Ialah mukmin sejati, mukmin nu beneran di akhiratna lahum maghfiratu wa rizqun. Surga terbuka, hayang naon bae di surga aya dibere ku Gusti Allah. Yakin ke? Urang tinggal macana bae, urang mah hijrah teu. Ulah-ulah baheula, kuari ge sarua bae. Ulah-ulah tidak hijrah perang ngalawan Belanda. Ngalawan Inggris kuari urang ngalawan kahayang urang ini geus hese deuk ngaji bae isuk-isuk ka Cilongok pabeulit rasa pabeulit jasa aya anu aya urusan anu aya urang tungtungna kaberangan ya Allah aya nu isuk-isuk jatuh teh mah isuk-isuk ya warenganan deuk di udag-udag eta tuh kan terus dia ngomong tuh debt kolektor ya Rabbi Gusti pabeulit amat
dek dilempengkeun ka Gusti Allah boga anak hiji hes anak geus ulah mikir aduh kajeun batur anu jadi di dunia kajeun batur anu jadi pejabat mah kajeun batur anu jadi sia mah hiji masantren ulah kasih si kagigir masantren titik ngaji ka Allah bae geus abah nu ngamodalan satungtung aya abah keneh sia geus ulah kumaha ngaji pokona mah geus ulah balik-balik geus bubuh abah baheula teu betah di pondok abah ge di pondokeun ku kolot teu betah geus bah menang sabulan balik bulan siap balik tupan meureunan uyah mati luhur ka handap bah sia sok segala ngomong uyah segala naon gitu geus ulah kasih si kagigir geus hiji we Allah kajeun engke urang berjuang di jalan ieu bae kajeun batur berjuang di pemerintahan batur berjuang di kitu urusan-urusan lain geus sia mah berjuang ngaji urang dikitukeun geus sarare hese geus apa beulit bah lah masantren memang kena hese bah ngunaon itu Mang Anu ge balik masantren ngojek siapa deuleu da di ngojek tolol teh budak ju dagang ge dagang kangkung teu laku-laku atuh anak abah emang ridho mun kos kitu mulai Malaysia beja saya buka pandangan terserah ya makan negara demokrasi aduh Gusti Allah jeung kumaha tuh buku sia deuk kumaha sekolah mah bae lah matingan kieu bae pasantren waya sekolahan jadi mudirun bah modelan mudirun saya ngasup ka mana aya yayasan Asupendia Al Karunia Al Jahannamia eta bae bah terserah tuh sia aja boga pandangan ya sia-sia nu ngalaksanakeun kitu bae bah jadi kan orang kagamana aya ka duniaana aya nah eta kitu kan ngaranna ngajegang teu geus kitu ngaranna lalaki ngajegang masalah coba awewe ngajegang deui bolong bisa ayo udah kita berjuangkeun anak pasantren bagaimana endap-endapan padahal make di akhirat deleukeun jelema nu masantrenkeun anak tok geus ulah ka mana saya ngaji abah memperjuangkeun berjuang perang can wayah perang di henteu di Indonesia jeung diulah-ulah geus abah mah memperjuangkeun maneh bae lillahi kalimatillah jalan monong kasantren ulah bebeja ka sasaha satungtung abah aya keneh geus ku abah di modalan abah mah hitung-hitung perang fisabilillah geus sadar hayang sabaraha duit sia sebulan ayo geus kos kitu bae ge geus harare saja aya masantrenkeun anak gerahkeun bae ka kiai cenah ieu mah kiai segala rupana kadahar-dahar udah jeuh lakon kumaha budak Badung biasa sekolah henteu ngaji henteu geus kumaha kiai bae dua umur katiluna alhamdulillah kieu nu kahiji mah jadi insinyur kadua jadi berhasil ieu mah budak masyaallah rada idiot mah geus salahkeun ka kiai bae agama deuk kumaha majuna nu hiji Badung anu hiji deui geus ulin mah luluh anu hiji deui bodoh ja seuri idiot deuk kumaha majuna agama udah anak ye tilu mau budak pinter ye waduh geus pasantren kan nu pinter mah ku aing kira palar Quran palar hadis palar segala rupa agama maju nah sia nu idiot sekolah sia tadi itu itu atuh cak mana atuh eta mah di sekolah kan moal naik kajeun geus pokona mah geus bae dibayar guruna habak kan geuna betaheun deui nya endogan-endogan geus di kelas udah gitu lah itu balik berarti kan lain naon oh orientasina duniawi kan berarti manusia untung rugi kan kuat itu pernah nyeritakan pemikiran anak berpikiran kan orientasina karena keuntungan akhirat teu pernah dunia beus tinggalin dunia beus tinggal padahal dunia mah geus diatur ku Gusti Allah aju ulah sakola ke lain ulah urus sakola sanu urusan negara bener kurang niatna menjadi lurah kena lempeng perjuangan jadi lurahna jadi camat jadi bupati dan lain sebagainya supaya benar-benar kerasa ke orang teh oh ieu pemimpin aing sedangkan kan kiai ge cak Imam Jalaluddin Rumi deuleu kehidupan para ulama
si ieu di aku ku masyarakat, si ieu kurang pengakuan, si ieu mah teu di aku. Padahal ilmu sarua, Quran keneh, hadis keneh dan lain sebagainya. Engke aya Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun. Tetapi pengakuan umat si ieu mah kiai aing, si ieu mah setengah, si ieu mah lain. Eta teh kadar hatena. Kadar hatena lain kadar ilmuna. Nah, iyalah coba berangkat cek Imam Jalaluddin Rumi untuk mengetahui jati diri masing-masing. Coba aya naon di diri urang. Nah, berjuang ngaluhurkeun agama Allah lamun lain dicekal ku para mukhlisin. Yakni aulia-aulia Allah kandas di tengah jalan. Kandas di tengah jalan. Eta kon kapan ki Qadiyat teh sanggeus samadahanana berjuang jadi qadi perang ya nama. Sanggeus perang rada kaseret peperangan Islam saat eta nyana langsung dipenjara, sanggeus dipenjara dipiceun, sanggeus dipiceun terus dipiceunna baheula makan ka gunung. Piceun dinya nyana ibadah bae terus. Begitu dipiceun balik deui ka nagarana. Sanggeusna balik deui ka negara nentang nu ditentang ku nyanangan hiji doang sebenarnya mah naon iya perpajakan negara tentang ku nyanana terus perang akhirnya nyana ditewak dicacam maot dicacam lain maot mis dicacam rela cak nyana terketahui diri kaula dicacam ku musuh lantaran kula memperjuangkan hak demi keridhaan Allah jeung Rasulullah demi Al-Qur'anul Karim. Berani kula dicacak. Tapi seungitna kan luar biasa. Perguruan universitas kitu ingat kitab Asy-Syifa, kitab naon dibaca ku ari. Dibaca ku ulama kitabna sadulya. Mau teh dicacak kos kitu bae. Jaka BG Imam Mujtahid di palenjara atuh. Memperjuangkan agama teh sakumaha cak Kangjeng Nabi bae percis kos nyekelan ruhak bae cekelan kurang panas tadi cekelan kurang parem ruhak kuari urang nyekelan agama Islam di Indonesia geus bae lain ruhak ni setrum kuari mah mun beneran Masya Allah karim. Nah ieu gambaran sahabat muhajirin nu ikhlas memperjuangkan agama Allah, sahabat Ansor ikhlas memperjuangkan agama Allah. Sehingga sekat antara muhajirin jeung ansor sauyunan hirup teh iyalah mukmin anu haq lahum maghfiratu wa rizqun karim surga tinggal urang nurutan ku ari naon nu bisa diperjuangkeun mendak dina thariqah mah tidak thariqah saenggeusna urang usul geus dibere ku Gusti Allah cahaya yakni geus aya nikmat ibadah ulah cicing lain aju cicing berjuang sekemampuan anu berjuang di alam dunia ahli thariqah berjuang sekemampuan urang mampu berjuang melalui pondok pesantren urang berjuang melalui dakwah mimbar urang berjuang bisa di perdagangan dagang urang bisa berjuang melalui itu birokrasi berjuang melalui birokrasi pemerintahan. Urang bisa berjuang teh melalui musik berjuang melalui musik asal geus usul sebab musik na kan sakadar alat doang kaditu mah geus ditinggal itu penting jelema benang hidayah ka Gusti Allah kos kitulah di thariqah lain haju cara ricingnya nah lamun cicing biasana untung rugi ahli thariqah geus lain untung rugi geus lain memperhitungkan bayaran-bayaran nya berjuang agama kena luhur. Posisi di mana baik bila perlu jadi presiden, bila perlu jadi pengusaha, bila perlu jadi naon bahaya berjuang. Lamun geus eueuh nu karitu di alam dunia wallahu a'lam. Untung masih kene aya kene nyelap nu kasaran. Lamun perhitungan masih kene untung rugi ambruk dunia agama mah ambruk anjeun hukum. Sebab naon? Sebab nu diuji dengan berkat jeung berkat. Haji, emang teu tahlil. Tahlil ke mana? Kan mang anu maot. Anu mah maot. Henteu lah. Eta heula bae. Emang gunung itu mah henteu. Duh, teu kaburu. Tahlil teh orang susah. Nu paehna susah. Paeh nu sugi mah ti asar kene geus nungguan.
Gak penting tahlilnya, babarengannya. Wah ulah ka ditu. Wah, geus kajahoan jasa. Kajahoan jasa. Ulah jileuk ka dieu sia biasa bae. Nu susah mah geus mu tahlil ka dieu. Teruskeun bae ada paruyang hulu. Wah nu sugi mah tina puyang cager kita barang ngadenge ngariung di nu sugi cager. Padahal mah keur nginggeureukeun ieu. Ari ngadenge tahlil di nu susah keur sehat geuring. Bisa kos gitu eta. Ate, Masya Allah karing. Lempengkeun gerak ka Gusti Allah. Ulah aya perhitungan untung rugi. Oh, nikmat biasa. Coba kos saya jelema. Bebeja ka pamajikanana. Moal ka masjid, moal berjamaah. Namun hujan. Oh, atuh ulah ka beusi ti poleset naon. Oh. Sauyunan teh jeung pamajikan. Sauyunan kalah tuh, poek, hujan, ulah sok ka masjid ka. Tapi jelema ngalabring bae tadi hareupeun imah teh. Pemajikan deuk ka marana? Berjamaah. Kita jadi deuk ka mana? Berjamaah. Hujan, ajeun lah hujan ge leuwih gede meureun ganjaranna. Terus loba jasa tah. Milik nya ka salakina. Batur baja hujan ge berjamaah bae. Tolol teh jelema nu berjamaah. Goblok jasa ngisi-ngisin aing bae. Lain gaguga dan nyarekan anu berjamaah goblok teh. Tolol cenah teh. Hujan mah hayang mulai berjamaah ngisi-ngisi aing bae. Pan aing mah deukeut ka masjid. Jadi pamajikanna ngomong kieu. Eta jelema jara rauh ge nya hujan tapi berjamaah bae kakak deukeut. Tuh, siapa sok ngomong gitu pan. Tadi mah bener Kak. Geus poek hujan ulah sok ka masjid bisi teu pelesen. Ha, eta kos kitu tah. Aturan mah kan jadi bais. Batur nu jauh ge sakitu hujan berjamaah bae kok aing henteu. Kuduna makan kitu. Ieu ge batur nu jararau ngaraji kok aing mah nu deukeut henteu. Aturan makan kitu. Ieu mah lain kitu pan gua goblok teh hujan-hujan berjamaah bae tolol. Eta si nu tolol nu berjamaah kan nyana. Sok dibalik bae. Nah, eta teh urusan berjamaah. Urusan berjuang ge sarua bae. Walladzina amanu min ba'du jeung ari jelema nu iman sabanda nu tari heula imanna jeung hijrah. Ieu mah tingkatan kadua, tingkatan kahiji mah tadi tanpa pamrih ketika tita hijab burakan. Nu kadua mah kapan batur ge salalijahnya na matara renang bae ngurus-ngurus heula nu aya di Mekah. Nguruskeun heula pertanian, nguruskeun perdagangan, nguruskeun heula keluarga. Nya mah henteu gegeuraan tenang, tapi tetepnya na hijrah mah wah jaru datang ka Madinah. Datang ke Madinah da geus jelas ye hijrah teh adogan berjuang. Wajahadu ma'akum jihad nya da ge babarengan jeung aranjeun wahai muhajirin jeung ansor. Ulaika minkum eta ge sarua bae termasuk golongan aranjeun kana bae wahai muhajirun jeung ansor. Masih keneh ngan tahap kedua. Tingkatan pertama tadi istimewa luar biasa. Tingkatan kedua hebat ngan di bawah anu pertama. Biasa silih waris kana bae. Datang sanajan lambat tapi datang. Sanajan lambat hijrah tapi datang ke Madinah. Guys. Eta teh silih waris. Sahabat muhajirin hirup babarengan jeung sahabat ansor ketika sahabat ansor maot hampir menang warisan. Ya Allah. Sahabat muhajirin maot nyana aya titinggalna sahabat ansor menang warisan. Muhajirin maut ansor menang warisan. Ansor maut muhajirin menang warisan. Ku sebab naon eta? Ku sebab agama. Berarti agama lain lalagaan. Iman, hijrah, kemudian jihad, sarua, sauyunan, sampaikan ke menang silih waris.
disalin ku ayat wa ulul arhami ba'dhum maula bi ba'd wa ulul arhami ari nu ngabarogan rahmi zaul qarabati yakni ieu mah patula patalina eujeun nasab ba'duhum aula bi ba'd sebahagian leuwih utama kana sebahagian deui dina waris dina tibatan silih waris bil imani wal hijrah al mazkur fil ayati sabiqah anu tadi silih waris kulantaran urusan diniyah agama tapi ku ari ma aula bi ba'din ba'duhum aula bi ba'din ku sebab qarabat geus ayat ieu nyalin kana ayat nu tadi mansuh nu ieu nasih sebab ieu geus aya catatanana fi kitabillah dina kitab Allah yakni Lauhil Mahfuz. Hebat jasa Kangjeng Nabi baheula. Sakumaha anu diceritakeun ku Ibnu Abbas, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabi ngadurkeun Kangjeng Rasulullah di antara para sahabat jeung sahabat kemudian wa waritha ba'dhum min ba'din biasa silih waris ya Allah datang ka turun ayat ieu wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah mentak eta urusan silih waris dina agama disalin ku silih waris soal kakarabatan di satu kuari ayat itu teh naon kitu ngaranna ayat anu tadi ngan sakadar ayat tekna doang tetapi pelaksanaanna geus disalin ku ayat nasab kuari mah anu berjalan silih waris urusan turunan aya jelema kawin ku sebab munakahah kawin menang warisan anak ku sebab aya bapa jeung emak menang warisan itu keneh mama itu keneh uwa sebab turunan ieulah kuari mah ngawaris dat aya jelema nini umur 80 tahun sugih jasa maju nyana kawin jeung budak ngora masyaallah umur 22 tahun pohara jasa keur wajahna ganteng gagah harapan budak ngora lah moal kebal ge paeh kan gitu paeh nyana ngawaris kawin deui kan mantep ya Allah ya Rabbi kawin jeung nini Ze gue disabaran setahun can paeh kene paeh 2 tahun can paeh waris sial aja kira teh aduh kira Gus Ju 3 tahun can paeh kene paeh panjang umur ya nini jangan nyana aya kira henteu we nyana ngaracun mah ngan biasa we damai-damai we ngan harapan nyana kan kos gitu harapanna lah mal kebel kajen kumaha moal mal kebel geus lah 3 tahun can paeh kene malah jagjag tadi ini sebab kawin jeung nu ngora ka bawang ngora meureun tadi ini ya Allah biasa make legging segala ya Allah ya Rabbi tadi kira-kira di blow rambut lagi ambo SKJ biasa ya Allah ya Rabb ka 4 tahun eta si nu ngora teh budak ya Allah ya Rabbi katabrak motor bae terlaksana nah eta kos kitu tah untungna mah atuh kan aduh ngapa benyeng balon bae eta meureun salila hirup nanyana Gusti Allah agung nasib deres balon ge aya angin anu eueuh pan mah aduh Gusti Allah eta geus nasib bae nah kapan lamun kieu mah kawin jeung nini sabulan maot nini atuh kapan menang warisan ku sebab nikah awe kawin jeung lalaki meunang sapoe 2 poe paeh salakina atuh menang warisan bae ku sebab nikah geus teu kudu hese-hese ya Allah ya Rabbi komo anak mah menang warisan jasa salakina paeh ninggalkeun pamajikan ninggalkeun anak ngan anakna awewe kabeh atuh kapan eta adikna kakakna salakin atuh meunang sarua bae
kurang jadi kumaha ge jeung dulur mah teu bisa leupas teu bisa jauh sebab naon atuh silih waris ajupan kitu ngawalian deuk kumaha ulah keneh salakina maot kemudian ninggalkeun pamajikan kemudian ninggalkeun anak awewe kabeh ai eta teh di bagian tah adi salaki kakak salaki bahkan aya emakna keneh oh ayeuna batur teu taya kitu pangheula da dicabut ilmu faraid ketika ilmu faraid geus dicabut berarti geus deukeut ka kiamat wari mana jelema anu ngahajakeun hayang maroid kamari ieu mah zaman almarhum masih keneh loba nu maroid wari mah teu kadenge si anu maot maroid teu kadenge si anu maot maroid teu kadenge geus bae jadi maroid bagi berkah bae lain kitu agama mah nuturkeun Al-Qur'anul datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah boro-boro jeung deungeun-deungeun sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapejit keur masih keneh sararusah mah beu sareneuk saigal sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakak melejit wah boga kesempatan di pabrik waduh luar biasa dagang limbahna eta curug ka adina pohara jasa curug teh ka adina cak aing geus sia nuturkeun aing sama tengah jeding sih gas sia aing geus dijadikeun jurang pemisah harta teh padahal mah sapejit teu wauh kuari mah nu jadi kakak kanjuna jadi lantaran mobilna mewah imahna mewah ku batur diagung-agung dikaya-kaya dipuja-puja diraja-raja dulur teu wauh ieu mah di ditu ieu mah di Vietnam kos kitu eta mah di urang mah teu paling ge paling berbau-bau Vietnam kos kitu eta kamari ieu mah keur carita sapejit bae masyaallah kacai jadi saleuwit ka darat jadi salogak sareneuk saigal sapihanean lantaran jadi dulur barang kuari jadi DPR teu jileuk sabelah mata teu wauheun ka dulur teh berarti jabatan DPR sumber fitnah beuh kamari ieu mah sia dulur aing ieu batur aing ieu sobat aing ieu karib aing geus jadi bupati kuari teu wauh saeutik-eutik acan hating tah geus bahasa hating tah bahasa hating tah bahasa mana tah hating teu wauh saeutik-eutik acan mun hatingan rada deres ieu mah hating masyaallah geus teu wauh beuh kamari mah babarengan di urang geus barang jadi bupati geus teu wauh berarti jabatan bupati eta jurang pemisah antara dirina jeung masyarakat jadi lain ti kuari orang ti baheula nu mantang aya permintaan ge ti kaum-kaum hartawan ti kaum-kaum nu mulya ka Kangjeng Nabi unggal kami kadinya maneh anjeun Muhammad keur babarengan jeung nu miskin jeung nu palalakit kami ribet asana deuk kadinya na wayahna coba usir heula sakedeung kami deuk asup kadinya Kangjeng Nabi hampir ta eta teh fitnah berarti geus jadi sumber fitnah teh hiji harta nomor kadua jabatan datang ka kuari tah mah kos kitu gede teuing bupati mah RT aduh kerjaan jadi RT mah biasa bae waduh bareng jadi RT masyaallah ngomong lagi sia teu sopan emang aing naon pan aing teh raja di dieu ambo raja koang-koang RT Gusti Allah aduh masyaallah aduh tah eta teh jurang pemisah nu kos kitu teh tah kuari ge kiai teh anu ngadeukeut nu kos kitu mah aya jurang di sarua bangsana tak kiai ge pan kiai mah kuduna beuki luhur beuki tawadu lantaran nu di deuleuna teh kiai mah pare di mana-mana pare teh kaluhur can aya bener can aya eusian di mana geus asian tungkul eta pare di mana ngacung deui berarti tah kos kitu teh ge kiai asal anu tulak cangkeng bae ngacung teh pare gambung
tungkul ulah asa aing berarti ilmu nu aya di kiai teh dipake takabur jurang pemisah ilmu profesor mah jeung doktor jadi jurang pemisah ge ku ilmu na mejeuna emang paranti na teh mah emang teh mah jadi suluh neraka ieu bakalna ai kiai mah pan kiai mah lain deui urusan akhirat kok jadi takabur. Nah iya kiai ge dibere ilmu teh lain beki deket ke Allah beki jauh ke Allah ilmuna bakal jadi siksa. Fitnah teh dunia jadi fitnah, jabatan jadi fitnah, agung ilmu jadi fitnah. Nah iyalah sumber fitnah. Numandak ulah Muhammad ulah didengi kahayang-kahayang jeung permintaan-permintaan tokoh-tokoh masyarakat tokoh Mekah kos kitu anjeun mah anjeun bae jeung nu palalakir jeung nu miskin sok anjeun bae eta mah geus jelas imanna ka Allah jeung ka anjeun itu bacan jelas nu mentak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum ya Allah wa yusayyi'u janaizahu walayah kiru fakiron adaqahul faqru aswa Kangjeng Nabi cintain resepen jasa ka fakir miskin komo setelah ditegur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak kiai mah tetep bae kudu jeung nu leutik bae asal kiai geus berpaling ku ari kanu gede nu leutik ditinggalkeun moal kebel deui kiai dinonaktifkan. Kiai kudu diguleutik kiai insyaallah diundang ngariung ku fakir mah duh waktu jangan waktu barang diundang ku nu sugih mah waktu ge diaya-ayakeun bisa dengan bisa cenah mareng geus gampang itu mah dibadalkeun bae ka nu sejen waduh lantaran nu kadeleuna RP mah guys tinggal ditungguan beta kiai kos kitu mah moal kebal deui tah ieu teguran ti Gusti Allah alhamdulillah Kanjeng biasa deui stabil deuna wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd kitu kene fitnah-fitnah nu tadi dicaritakeun teh fatanna kami nyoba cek Gusti Allah ba'dahum kasawareh manusia bibadin nu mulia dicoba kuno hina nu sugi dicoba kuno fakir nu gagah dicoba kuno lemah maksudna dicoba teh dicoba kuari kumaha cara menghadapi situasi baheula mah situasina situasi dakwah Kangjeng Nabi antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulya jeung nu hina nu sugih jeung nu fakir anu gagah jeung nu lemah nu mantak bian qadimnahu ku kami ayeuna mah cek Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula ilal imani kana iman dicoba-coba heulaan mana antara nu mulya jeung anu hina imana ternyata heulaan nu hina heulaan mana anu sugih jeung anu fakir ieu imana ternyata heulaan anu fakir heulaan mana coba nu boga wawasan nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan heulaan jelema biasa-biasa panderi jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur urang ngabangun masjid di lembur variasi jelema teh aya nu sugih-sugih di lembur urang bae nu setengah sugih aya anu handap nu handap mah pohara sambutanana surak lagi luar biasa setuju anu sugih mah setuju geus kasieun nanti heula ketika cak panitia teh kumaha ku urang ku ari mah lamun ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta teh nu pake setuju kabeh tinggal nu sugih ulah kitu sedekah mah besi teu ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah atuh sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu
Geus ulah pokona samerena bae. Nu pakir mah setuju bae, nu susah mah setuju bae, nu sugih nu teu setuju. Mere ngider kuari RT kamal. Nu pakir mah nu 100, nu 200, nu 1000, nu 10.000 sabogananya na be geus indah jasa. Tuh nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook. Ya bujangna didinya. Kemana bapak Pak Haji? Aja tadi naik motor. Bener sih ya? Emang terjauhan dia poe ngider. Jangan jajana tadi naik motor. Padahal mah aya di handapun bale. Nyiksa awak coba aya RT ngider aya di handapun bale. Naonan coba. Nyana ngintip RT geus berangkat, hakara kudang deui nginum teh botol. Blon teh coba. Eta nu sugih. Kepergok. Aya. Di arep-arep cek nyana di kamari. Bisa nu sugih mah geus gitu. Bari kenal di masjid ieu keramik. Kurang sabaraha kurangna? Atuh jang geus kumpulan kabeh mah kurangna 100 meter deui. Hayu bae heulanan ke ka kurangna Pak Haji. Pokona ke kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur meter gampang sakit 100 meter ieu. Nyana naekeun geus beres tinggal 50 meter. Hayu teruskeun heulanan. Teruskeun heulanan. Pak Haji tinggal 10 meter deui. Lah aing mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan. Kayak aing mah nu gede atuh, nu leutik henteu, nu gede henteu. Eta nu sugih di Vietnam eta. Lah, masyaallah, nu pakir apa sekarang itu. Siap. Boga duit tah, teu boga duit tanaga nu pakir. Masyaallah, aya nu sugih, ya Allah. Ieu mah sakadar lolobana. Sok aya nu kitu aya nu teu bae nu sugih. Iyalah baheula dicoba ku iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata heula anu pakir batan nu sugih, heula anu hina batan nu mulya, heula anu lemah batan anu kuat. Iyalah fatanna ba'dhum bi ba'. Maksudna liyaqulu wa haula'i manallahu alaihim min bainina. Lantaran nu sugih tinggalen kuno fakir ketika manehanna nandek iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi. Anu mulya teh kapiheulaan kuno hina ketika deuk iman teh aya gengsi boga rasa harga diri. Kumaha aing ke lamun aing iman teh meureun cak pakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nu sugih dikitukeun. Ketika nu gagah deuk iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hatena mangannya na kulantaran kapiheulaan kuno hina. Engke cak nu hina teh beusi diomong tuh tungtung nama aja nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulya nu sugih diomong gitu. Embungan celina ngadenge kos gitu. Lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos gitu deun teu iman aing mah. Nu sarugi teh kos kitu masyaallah naudzubillah min zalik wa min zalik. Ngagugulung sugih, ngagugulung mulya, ngagugulung jabatan akibatna kufur nyana teh ka Gusti Allah. Gusti kahalangan ku dunya, ku jabatan, ku mulya. Eta lah nu ngajarikeun jurang pemisah. Urang mah indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah. Ayana naon hayu silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar. Mun aya pejabat di lembur eta teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanana mah padahal mah nya teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal mah nya mah besekda padahal mah nya mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanana mah kapolres tapi begitu ke masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu. Cuma lain kitu Pak. Hei, nganes ya? Nulu-nulu ka aing pan aing lurah. Goblok teh budak. Deuleu meureun lurah aing ieu. Deres sama lurah mah. Hai, ka mana sia? Ka ditu Mang Haji. Mang Haji Kiai. Deuleu meureun aing kiai di dieu. Teu ka deuleu Gus ya. Menta rokok tuh. Jare tungtungna teh Kiai Blon. Eta Kiai Golkar.
atuh lain Golkar moal atuh kajenting hayang 1000 hayang moal menta lamun lain Kiai Golkar jakula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede diayakeun anak kubarakan didat kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes di dinya eta kiai kunaon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pancan sasalaman can dibere ongkos belon beta nah iyalah Kiai Golkar teh kos kitu taram teh apa Kiai kos kitu nyai mah gila ngeliat Kiai kos kitu eta Masya Allah teboga harga diri jibara duit sih di ongkosanana 100.000 naon hartina 100.000 500 balikeun ka baso beak buku 1 juta cara 1 juta ya Allah naon hartina 1 juta otakna kudu diseuseuh ta Kiai kos kitu itu masalah gua redak aya kos itu balik geus ulah kudu sasalaman cenah teu boga duit lompat ye cenah capek tuh mungan sia kunaon ka dinya aduh ya kula mah sedih jasa kula di watak macet aya naon eta oh ja itu mah kiai mah lulu ja make udang-udang di dituna aya anu keur masyaallah happy keur nyanyi si Iteung ya Allah akibatna nu sararugi jeung anu gararagah teh ngomong bariin kar manehna lamli alkibat liakulu ulai manallahu alaihim min bainina cek anu sarugih jeung cek anu maruli apakah nu palalaki eta nu ku Allah dibere nugraha ieu ada dibere pituduh dibere hidayah hei law kana mahum alaihi hudan masabakuna ilai lamun kalakuannya na pagaweannya na iman teh eta teh aga jadikeun pituduh atuh moal kapiheulaan aja urang mah mun nya ge nya namun hidayah moal kapiheulaan urang aja urang sugih mun nya kos kitu teh bener atuh moal kapiheulaan pan urang boga jabatan mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah ye ulah dianggap nu hina teh kararitu teh menang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok aku eta baheula tadi Mekah teh kos kararitu tadi Mekah andai kata kuari aya di lemur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula kulawan jadi kararitu nya baheula percis kos di lemur urang teh yo mun eta kos itu bedah teh moal kapiheulaan cek nya eta teh bener kos kitu teh kunaon eta gengsi nya lantaran geus aya jurang pemisah ti awalna fitnah cek Gusti Allah kunaon kararitu ngomongna alaihissallahu bi'alama bisyakirin apakah teu nyahoun kitu Gusti Allah kajelmaan salalukuran ka Gusti Allah leuwih uninga kajelema anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ieu mah jelema hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah atuh jalma congkak takabur ku harta jadi takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur teh dituduhkeun muakin acak-acakan ka ditu Masya Allah nemantak ieu urang ulah nyaritakeun zaman baheula zaman buang kawarah tamatu zaman Kangjeng Nabi mah kuari nu Quran geus dimusabaqahkeun Quran geus dijelaskeun berbagai media ngajelaskeun tentang Al-Qur'anul Karim ngaran mabok mah ngaran zinah mah ngaran judi mah ngaran maling mah eta teh geus lain rahasia deui ngaran riba mah tapi pan geuninganan di masyarakat urang beuh nu zinah ambalaya nu mabok ambalaya lain cerita masyarakat dek pejabat balik jam 3 karaokean mabok lain lalaga doh cenah nyanyahoanan bae kieu teh ka mamana ge atuh aing mah bisa disumpah nyaho jasa emang babarengan jeung kieu dek bareng dek henteu lah pokona mah wah ai kitu mah cenah bareng jeung kieu wai pokona mah dek bareng dek henteu nyaho jasa baukana mah aing make kumis palsu make jenggot palsu milu ka BSD ka ditu milu karaokean nu nyanyi teh pan aing eta teh
Yehehe, nu karaokean teh bisa didelek ku aing. DPR aya sabaraha geus aya di kantong aing. PNS anu mabok, PNS anu balik jam 3 geus aya di kantong aing. Dek modal aing. Je, emang aing teh nyaho kitu lah sakat teh nyaho. Tah nu nyanyi nu sorana bagus teh nu kamari malam Minggu teh emang saha? Emang saha? Atuh teh nyaho aing ge. Sing hade besi aya nu sosokna kos aing, para DPR, para pejabat sing hade. Sing hade, tah nu kumis aing make kumis biasa, make janggot. Iya tuh nyaho jasa, mukuari ditulisan ku aing nyaho jasa. Beneran urang. PNS nu balik jam 3 kamari karaokean teh ka sesengitan-sesengitanana aing nyaho. Sesengitanana aing nyaho. Ieu teh sesengitanana teh sesengitan anu nyaho mun kudu dibejakeun mah. Ulah kaget nu ngaji ku ari teh nyaho jasa ieu. Masyaallah, ieu sesengitanana sesengitan Herfresh nyaho jasa. Urang kaler tah mah tah. Beneran yehehe nyaho jasa nu urang belah kulon saeutik nyaho jasa Golkar ya mah terus terang bae Golkar sesengitan waduh luar biasa istimewa jasa naon ieu sesengitan mah bejakeun ka sesengitanana ka ambe waduh nu ieu kieu nyanyina aya nu ngeunaheun aya nu henteu nyaho digagalendotan ku awewe nyaho mabok nyaho jasa. Ah, cenah nyahoanan datang ka imah aing. Ku aing dibejakeun, manya kudu dibejakeun di dieu mah. Yeuh, atuh aing bajar batur beureun. Ieu mah dibejakeun so teh ulah-ulah rakyat nu nyekel nagarana model kos kitu. Nu nyekel nagarana model kos kitu. Mantak tinggal urang ngadoakeun bae mudah-mudahan para pejabat dibere hidayah ku Gusti Allah. Ulah jadikeun jurang pemisah eta jabatan jeung harta teh. Allah maha kawasa toel Gusti ja eta teh bapa nama Ki Haji nyanana ge geus jadi haji umroh sabaraha kali sebenarnya mah nyaho jasa Gusti pangoelkeun ka pejabat tah DPR teh eta lain rakyat we wabeh acak-acakan kunaon ieu horeng seseleran baheula aha ulai manallahu alaihim mim bainina oh nu kitu horenganan anu dibere anugerah heuy lamun cacak-cacak nu kitu hidayah kami moal kapihlaan ja kami teh kapan sugih harta aya di kami manya kapihlaan ku maneh jurang pemisah harta heuy mun kos kitu hidayah buat kapihlaan pan aing mah boga jabatan jadi jurang pemisah baheula ieu mah baheula kunaon ku ari jadi leuwih kedek. Masya Allah alaihissallahu bi'a'lama bisa kirim tinggal cek DPR jain mah henteu nu henteu mah henteu ngan nyana ngambeu mah geus nu henteu ge nu henteu ngambeu mah nyaho nyana geus bahwa di lingkungan DPR teh kos kitu nu mentak urang mah kuari hayang jasa nyieun perda jangan lempengkeun hukum-hukum boh jauh jasa henteu ai mustahil mah naon lantaran teu mikiran rakyat mikiranana nyana bae atuh mikiran nyana balik jam 3 tas karaokean mabok dan lain sebagainya deuk kumaha coba dah cenah kiai coba untuk diintrogasi datang ka dieu introgasi dibejakeun jeung sia-siana ke ku aing sia pan cenah kiai ku aing nu karaokean mana moal aing bisa nyanyi atuh walah kaget deh pokoknya besiga ya sosok model gua nah sehingga ada sih mun teu lompat dicatet sia gua ieu atuh di Keramat Tunggak baheula atuh yang nyaho aja eta di Keramat Tunggak teh kapan menta ka pemerintah teh saya ini kan kerja begini terpaksa ketika di sidang ayah saya sakit sementara saya tidak punya kerjaan, hanya ini yang dapat saya lakukan, jualan apem. Saya punya anak, kemudian sampai sekolah, masa depannya buram kalau tidak sekolah. Tidak ada yang memberi nafkah kecuali saya. Pekerjaan ini coba bagaimana? Saya mohon dialokasikan. Lain diberantas ke pemerintah. Eta Keramat Tunggak nama dieuweukeun, nya nama diselap-selapkeun, di lokasi dialokasikan. Di mana cenah kiai di nelayan seetik aya lain seetik 2 etik di belah kota aya doh geus kuuluh Jakarta mah tah
eta teh nu kos kitu pan kudu diurusan secara praktis tak kudu diurus ku pemerintah tapi secara moral nu ngurus kudu wali di Keramat Tunggak lamun wali cicing di dinya dek pikumahaeun eta para WTS aya walian di dinya teh lain maksudna wali dek kumaha nya nama geus teu ieung-ieung ngan wali teh nalingakeun endek datang ka mana ieu budak dek kumahaan ieu nasehat mapan terus bae wali di dinya teh tah nahanan siksa jehe kuari lamun teu aya wali di perhotelan dek kumaha coba Masya Allah tanu matak pejabat anu mararabok nyaho wali nyahoun dek datang ka mana ieu budak bebejana mangurusan rakyat di DPR lain ngurusan dan di PNS aya wali nyahoun ngan dina hatena ngadoa ka Gusti dek ka pana lalaguanana ieu budak aduh teu kumaha walina sarua jeung nya wayah nyanyi-nyanyi wayah diuk di meja biasa ngan hatena jana ngadua ka Gusti Allah mun eueuh walian nu kos kitu siksa turu je samarukan kumaha emang wali teh anu di masjid bae gampang wali di masjid bae leuwih gampang deui jadi wali di gunung bae teu ngadenge situasi jeung kondisi kumaha nu paling sulit wali tanggung jawab tuh di Keramat Tunggak hei wali tuh tanggung jawab di hotel-hotel jelema nu ngelawan mesum zina dan lain sebagainya nyana cicing dirinya akur jeung batur padahal hatena ka Gusti Allah mun eueuh nu kituan tsunami sia tah eueuh nu berpikir ka arah eta nu mantak kiai di Golkar kiai di Golkar kade ieu teh nasehataneun ieu teh wali ngamuk sia makan kumaha nyanyi biasa wali mah weh no problem setik dibawa ke arah kos gitu supaya nyaho Indonesia teh lain lalagaan mun eueuh para wali di tempat-tempat judi di tempat-tempat kos itu wallahu a'lam nyana tetep noel ku cara nyana ngan encan dibere hidayah nu mantak loba jelema nu geus toel ngobrol kembali kitu keneh nu jadi pejabat toel setik hidayahna mah pan di Allah nyana nu ngasehatan ku kadang-kadang ceurik eta tah menang ti waliullah samarupna kumaha ai pangajian di panggung mah babari jadi wali di masjid mimpin marhaba kemudian di gunung kemudian di leuweung atau emang jang dirina sorangan nu hese wali geus mantep kawaliana itah ngangon masyarakat tuh pemerintah angon ku caranya mah tuh pejudi angon tuh petani angon tuh masyarakat teu kanyahoan mun eueuh wali-wali nu kos sekarang itu wallahu alam di Indonesia kuari keur acak-acakan di negara tapi ketika diajak perang jeung Amerika kunaon atuh hayu bae mun lain ajakan wali moal bisa tatadina salat teh judi terus ketika dok Amerika nang tangan Indonesia engke ge wali naik hei siap nu pangheulana siap nu mabok ya atuh emang mabok ieu nya mah siap kitu nya kaler kidul siap jakeunna teh kekajian pae mangan sakali jakeunna teh emang keur mabok pei nyeunang itu kertu jahona naon tah iyalah cerita wali lain di Indonesia be di Irak di Iran di Arab dunia wali-wali nu beratnya justru wali anu diberi mandat ku Gusti Allah tak dinu kos kitu dumantak tahapan-tahapan wali teh loba jasa nah ketika ditugaskeun rangkaianna sarua jeung organisasi pan kukula sok dicaritakeun kewalian teh nu mantak maot hiji ganti abdal salilana hiji raja wali citra kebon jeruk tuh mah imamani 2 masjid maghrib mukhtar 3 kemudian kitu ayeuna mah autad 4 wali abdal 7 dan lain-lain sebagainya maut ganti ditugaskan di mana mentak nyaho keberadaan di anu atuh nyana tugas kadang-kadang nyana nyekel melodi tang ding tang oh berarti Roma Irama wali merenya ya kari kok jadi kadi-kadinya ya ini ngomong iya sih gara-gara orang Arab loon ye aha ulai ye
Jadi berarti harta jadi jurang pemisah, memisahkan dirina, jabatan memisahkan dirina, mulia memisahkan dirina. Tah lamun geus teu kapisahkeun daek diuk babarengan jeung urang model kieu. Jabatan mah jabatan bae minggu aing ngaji. Harta mah harta bae minggu aing ngaji ngahiji jeung masyarakat nu lemah. Keur naik mobil mah kana ngaji ka Cilongok. Ge pan leumpang bae tuh. Tuh boga kendaraan ding. Naik mobil atuh duit teh eueuh. Naik tadinya di ban. Masya Allah nyana ku dikitukeun alhamdulillah geus terus bae urang sih doakeun bae. Oh naik ka dieu tah. Jeung geus pinu aduh dedetkeun tah. Beuh eta hebat jasa. Sugih teh ya pake babantu jeung batu. Eueuh jurang pemisah. Masya Allah. Luar biasa tak etalah ke sabalikna sugih tawadu leuwih hebat tibatan nu pakir tawadu. Pakir mah atuh tawadu ge emangnya nama teh ditawadu ge geus kudu tawadu. Tapi nu sugih tawadu istimewa. Boga jabatan tapi jana tetep bae handap asor. Masya Allah nu pangheulana ka sorga nu kos kararitung ke bakal. Gitulah nayelah cerita tentang fitnah-fitnah nu ngajadikeun jurang pemisah harta, jabatan jeung kemuliaan sumber daripada fitnah. Ki Muhammad wa idza ja'aka alladzina yu'minun di mana datang ka anjeun jelema nu ariman nu ngimankeun ka ayat-ayat kami nu agung jak Allah yakni nu palalakir teh fakul sampaikan ku anjeun omongkeun ku anjeun salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah kasalamatan Allah kesejahteraan Allah muga tetep ka aranjeun kabeh Gusti Allah geus pastikeun kana zatna ar-rahmat ar-rahmat anahu sanyanya kalakuan manamila minkum suwan sajelma nu beramal goreng bijalatin ku sebab bodoh aju sumataba kemudian tobat mimbadihi sabada beramal goreng wa aslaha amalahu matutkeun memperbaiki amalna hihi atuh pangeran Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim Gusti Allah mah maha ghafur jeung maha rahim anu kamari teh harta asa aing luar biasa sugihna jadi jurang pemisah sehingga ngomong sadaek-daek kalakuanana sadaek-daek berarti nyieun kagorengan kitu keneh kamari keur jadi pejabat teh abeu kahalangan ku jabatanana teu kadeuleu kabeneran teh mabok aya di nyana marah aya di nyana segala aya di nyana lantaran boga kakawasaannyana ternyata horenganan eta teh aku kabodohan barang geus nyaho makana bener ku ngaji teh dibere hidayah ku Gusti Allah nyana tobat ka Gusti Allah kitu keneh nu mulya tadi nama kabawa ku situasi kamuliaanana teu meunang salah saeutik teu meunang salah saeutik cegekan nya nama benduannya nama korenganan ternyata barangnya hok mah kuari teh goreng kos kitu teh kalakuan goreng nu kamari omonganana goreng nu kamari kalakuanana goreng nu kamari tingkahna goreng teh teh nyana beramal goreng teh bijahalatin ku sebab can nyaho bodoh sehingga dilaksanakeun barang kuari nyaho mah tobat ka Gusti Allah tuluy ngaberesan pagaweanana kumaha teh Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim Gusti Allah mah maha ghafur maha rahim justru gedena hampura Gusti Allah teh jang nu salah anu teu salah mah teu kudu dihampura ku Gusti Allah ka sorga bae tah ghafur Allah jeung rahim Allah teh jang nu salah kamari mah pejudi kuari mah tobat sorga cak Allah dihampura ku aing sia kamari mah tukang zina kuari mah tobat sorga aing mah pangeran jadi ulah sieun-sieun kamari mah korupsi kuari tobat bikeunan deui nu aya mah ka ditu tobatna ikhlas teh jeung kaduhung sorga cak Gusti Allah aing mah pangeran lamun sia mun tayang ka aing ku aing teu dihampura atuh mana pangeran aing mah pangeran geus tu penting mah tobat ka Gusti Allah nyaan tobatna sejuta kali kesalahan langit kolong langit pinuh ku dosanyana Allah gede hampurana leuwih tibatan kolong langit pinuh langit teh kolong lah jeung langit aku dosa urang teh Allah leuwih jembar hampurana jeung rahmatna tibatan kolong langit jeung langitna
Geus pokona mah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah geus pastikeun rahmat ujianana ka jelema. Nu teu salah mah geus ulah dicaritakeun. Nu salah hampura ku Gusti Allah. Ye enteng jasa. Nu mata kecak pejabat mumpung ngora ja Allah mah maha hampura ieu. Ya selenan happy bae. Mending mun teu modar sia. Mun nu modar can kaburu tobat teu kumaha. Ya ke mana? Ngaji. Ya ortodok. Dak ngorang ngaji. Aja aing kali itu ke puncak. Duit teh boga jeung aing hayu. Duit setan mah kudu dikasetankeun deui. Ye, emang duit setan ieu mah. Sapira riba geus urang kasetankeun deui. Cek nu teh daekeun dibake ka masjid duit bener mah, duit setan mah. Hayu jeung aing, ya sia mah setan sarua. Si aing milu jeung setan. Ulah loba omong. Karena sesama setan tidak boleh saling mendahului. Ji, atuh berangkat ka ditu. Geus sok ngaji, pokona ngora keneh mah mendingan kieu bae geus. Oke, sekolot karek ngaji. Ke geus sekolot ka karek. Aduh, aing keur ngora cimplong aya di aing. Hotel aya di aing ge kumaha? Ya aing mandek tobat bebeja ka kiai. Asal geus rarangsadan kitu bebeja ka kiai. Waalaikumsalam. Aduh, kiai nu tobat. Ye tobat mah tuh ka Allah. Diampura moal. Emang penyakit naon baheula? Kiai itu bisa disebutkan. Sebutkeun ku sorangan baheula ka Gusti Allah. Emang naon ye? Penyakit ada kiai. Pokona kula mah datang ka sesengitan WTS geus nyaho ieu si A, ieu si B, si C geus teu kasaliru deui nyaho jasa. Kula peureum ngambean awewe liwat. Subang ieu mah ye. Geus nyaho jasa. Kula peureum liwat awewe Seng Bandung ieu mah ieu geus moal kasaliru. Kula peureum liwat ieu Karawang ieu mah. Kula liwat nu ieu. Oh ieu mah Kebo. Oh bener bareng dulu bener Kebo teh di Pandian tah mah tuh. Jadi ku geus nyaho-nyahona kula mah peureum geus kadeu. Tak kitu tak kumaha ku ari mun tobat. Je atuh asal nyaan bae. Tobat ka Gusti Allah na lantaran Gusti Allah mah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur. Deketan kiai menta jalan cara tobat nu bener kumaha kayak dituduhkeun ku kiai laksanakeun instruksi kiai di akhirat insyaallah lantaran urang percaya kana dauhan Allah kataba rabbukum ala nafsihi Allah mastikeun ka zatna memberikan rahmat ka jelema nu balik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ka tokoh-tokoh Mekah, wahai tokoh-tokoh Mekah, ulah kahalangan ku gagah, kahalangan ku sugih, kahalangan ku jabatan. Allah maha hampura. Kamari ngomong-ngomong ahaulai sok sadarkeun ku ari mah kasalahan-kasalahan eta dianggap bodoh. Kulantaran bodoh Allah maha hampura. Sok geura tobat dinasehatan ku Kangjeng Nabi tarobat pandeuri nu sugih asup Islamna imanna, pandeuri nu gagah imanna, pandeuri nu mulya imanna, tapi ujung-ujungna mah buah barengan nu sugih, nu susah, nu gagah, nu lemah berangkat ilai kalimatillah perang ngalawan musuh-musuh Allah. Asal geus ngahiji nu susah jeung nu sugih, nu lemah jeung nu gagah, rakyat jeung pejabat deuk kumaha ge pasti menang bae. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih kulantaran babarengan. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa babarengan. Nu susah jeung nu sugih bisa babarengan, nu lemah jeung nu kuat bisa babarengan, rakyat jeung pejabat bisa babarengan dalam rangka nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala menuju Allah anu Ghafurur Rahim. Bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله